tapi nu jauh di pengajian. Usum Natalan milu kuari Natalan, usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang mal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, teh ngan sakadar, itu penyelewengan tabang ngagejeburuskeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tabati dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieu lah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu. Anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat. Nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, kemudian kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Endek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus diboking nya meureun ku Korea ku bule. Ya Allah, gue lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina, anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga-boga anak. Lah leungit coba ieu. Kira ge beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tah teu coba ieu. Masya Allah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kake tahun berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu manuluykeun ayat kamari maksudna Kangjeng memeh diinstruksikeun perang. Nah ye aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwahna cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema-jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'iyah. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah
supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkeun geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri. Naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae. Geus aing badak indit teu meunang kitu ka Nabi mah. Teu meunang kos kitu kudu tenang. Arahan kumaha carana. Lamun urang ngampakan kayu bongkolna, kayu Ambon, uratna sing paringkel. Eta hese jasa kudu ku ahlina. Lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kukumaha. Can kukumaha ya tapi lamun ku ahlina mah dideuleug gunyan oh ka dieu uratna trek lalaunan. Ke ka dieu deui trek lalaunan, ke ka dieu trek lalaunan. Ternyata sekaligus lah urang nu neuleukeun ge ngeunaheun. Nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa. Begitu orang ngampak, tuh kelek sengkleh. Ku ahli dawa babari. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoan ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana. Trek. Wah, langsung dikampak. Engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal deh ngabagal tapi lamunnya uratna mah tek ngeunah awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah wah bagal we hese jasa tah ieu teh kudu dibeji muka geus teu bisa geus teu gampang. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep bae teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sabaraha awewe mah hayangna. Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayang kos kitu. Geus di momoy. Balik nya nanti kota. Aya balanjana, aya. Ira di ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae. Eta awe eta kos kitu. Lamun dikurangan deh kurang. Sabaraha butuhna? 2 juta. Jae ge 500. Asana saminggu moal nyambel-nyambel. Kapangi mah kapangi. Sakumaha jeung musuh. Lah eta beji eta kos kitu beji. Eta kos kitu beji, masyaallah. Hese. Hartina kudu nyaho urang. Orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah dipake cek urang teh cukup tah nasehat. Jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ye ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe deui masalah boga eta ngaranna nyaho urat. Nah uratnya lagi atuh geus pahamun nya ge. Lamun jauh duit cek urang teh 500 tah ai neuk los bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge hese eta jadi eta urat tah masyaallah kudu leuleuh jeung awewe masa kumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus goyang-goyangan peupeus acak-acakan ieu tah masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mah Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut.
antara jana ninggalkeun kaum cek Gusti Allah kunaon haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cek Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia lain haju nyeun proposal teu ieu mah geus ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim ti baheula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur setiga-tiga can moal bae ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kae di hareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal di hareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadoa digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia tah mah kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tah mah neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cek setan tah mah dakwahna ge tah mah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tah mah sararehat tah mah tetep bae nyana mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh di hareupeun nyana kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan tah mah nya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kangjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kangjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cek Kangjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kene dunia tama kos kitu mah ulah Kangjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bulak-balik kadinya geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kangjeng Nabi Ayub ka bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eueuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha tah Kangjeng Nabi Ayub indit sia rahmat ini tulah di aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain deuk dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu
Saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh. Aing mah hiji we Allah. Jangan teu jaritakeun, coba siapkeun proposal. Gusti Allah lagu. Hina di akhiratna kiai anu make proposal. Hina kajen kumaha ge. Nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana. Nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu? Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu? Susah Kangjeng Nabi. Hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar, ternyata si Abu Bakar aya di luar ger papanasan. Torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung. Cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa. Sabaraha poe we? Kula mah geus 2 poe. Kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar. Kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar. Torojol cek Kangjeng Nabi aya naon maneh? Ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting. Ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting. Kula geus 3 poe 3 penting. Masyaallah dongeng teh dongeng kos gitu. Ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna, pedang pangsekeutna. Wah gimbir atuh hujanana musuh. Kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain. Ente ngajukeun nya. Geus turun jan. Kitu kan buat kan? Geus turun jan. Oh turun geus saeutik kitu teh. Anu motong sial jasa. Tapi kuari keur nyieun deui. Kamari naon? Kamari mah fotona foto pondok. Kuari majelis. Eta keneh kan. Oh lah geus we hiji-hiji engke musola batur los. Dongeng teh kos kari itu. Nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa. Di Belaraja loba, di Cisoka loba, di Sepatan luang dua brang geus pokona moah, di Cikupa loba. Nu eueuh teh di Pasar Kemis. Henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin. Dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air. Beres teh mah dakwah kos kitu mah. Moal, pikirna silih omongkeun. Kiai nu karitu suuzonna gede jasa. Kiai partai, kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa. Coba ge deuleukeun. Cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya. Eta teh bakal suuzon gede jasa. Ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim. Nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis. Nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal. Lain cak kula mah nyampaikeun doang. Teu percaya? Deuleu Ihya. Buku hese cenah macana mebes ya. Sok ngomong-ngomong. Atuh bacaan Ihya na sapotong-sapotong. Nu ngeunah-ngeunahna doang. Tah, ieu tapi teh kos karita ieu. Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasi jeung kondisina. Nah, ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tah ieu ngangon-ngangon bebek, besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu. Besi aya anu endek ka belah dieu ka keja. Bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua. Bebekna lempeng nyanana ngaboros. Aduh tinggal bebek bae nyeuleuh goy. Aing di hus-hus aing sia mapal. Cak bebek geus aing deuk mapal bae, mapal berjamaah. Teu bareres. Masyaallah. Kiai da ge mapal atuh deuk kumaha. Deuk kumaha ngaping makhlukna. Pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngridit. Buku nyanana kredit. Deuk kumaha coba ieu. Sing hade nya ulah sok kegemes teuing yeuh kana duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal. Ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana. Mal bisa tong pangitik tinggal pangitik. Engkena diomek ku bebek mana pangitik? Mana pangitik? Mana? Ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Tuh da mazarwa jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sieun ditahan tahajud bae diintip bae. Teh hudang bae. Heh sia.
kain sia nita tahajud gitu bisa kerek bae jatuh menitah-nitah aduh bener mah bener kan mal beres kajian gua kumaha coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya siap nonton TV bae ka anakna pugunya anak keur nonton TV kieu nonton TV bawa enak sakanak aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres Jakir ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik, pas sono-sono parapih-rapih. Silih doakeun, lain silih dedeskeun, lain silih omongkeun baheula mah sebab naon? Dibeungkeut ku agama Islam ngaranna, di jero Islam dibeungkeut ku tujuan. Tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah. Silakeun dek di mana bae di pemerintah tah, di organisasi tah, di partai tah, di tani tah, di dagang teh, hiji tujuanna. Dibeungkeut ku agama, dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka anta kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong teh jelas cak masyarakat cau teh jelas tah mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantap kudu zahiron wa batinan tah Muhammad pelingan elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu di mana ke geus teu nurut engke ka neraka eueuh wali eueuh syafi eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke kadung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kulla adli andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha mal ditarima tebusanana ditebusnya laku dunia katut eusina moal bisa katebus
eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan. Cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan. Sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae. Ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bih hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf. Di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nyana mangeranana kana jabatan. Tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk. Aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus guari dibahasakeun menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na. Di neraka ke bakal kumaha? Lahum syarabum min hamim. Panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum. Padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha lahum syarabum min hamim bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleu sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak sakurang teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting-sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana wah golakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa kunaon eta bima kanu yakfurun tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir, neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik, neraka teh jang jelema-jelema anu munafik, neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul.
asal aya ge saminggu teu kapanggijeun jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya musisi kikiayanan. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain Pak ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia teh mana? Tah si neraka. Nu bener. Tah saon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sia teh bener kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asup kana neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu, kaler eueuh seuneu, kawetan eueuh seuneu, kakul bohong berarti. Eueuh seuneu. Pan cenah neraka teh seuneu, kan eueuh. Kaluar deui nya malaikat. Kok enggak ada api? Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah. Nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Sing sieun maneh ka neraka, nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka. Nu mantap sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna.
si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae tuh kos kitu cak ti Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah entak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama-ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana kitu bae ulah hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu Tuan Raja jauh sono horeng di neraka jahanam Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau seuneu teu ya asana mah pinuh lho Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae, karase ku aing sakira. Sing trek-trek awak aing. Ye. Engke bakalna kumaha teu kumaha teh mah terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna teh mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh yang dikirim batunya jadi raja ya terserah Tuan Raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mawa seuneu cak kumaha nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta lawan tidak terbacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek cenah. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge, kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagah. Aja hoa. Aduh kana sehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing ge. Je. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus, saya geus kaharti mah kula ge turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di jalan. Ini aku Nawas ka ieu. Tinggal raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Ceknya nih janu aredan kabeh tah. Panggil. Bahlul tidak ka dieu Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah teu daekeunana? Wallahu alam, cek anu diutus teh. Coba titah ka dieu Bahlul, tah si Bahlul titah ka dieu jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hate aing ye. Hiji bakal mamawaseun ya aing. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cek. Coba aing ngobrol anu sabenerna coba tah ka dieu. Dikata ka kitu. Kiai Bahlul, ulah kiai yang melain kiai, nu edan yang mah, nu edan Bahlul, tak itu siapa. Kita kali itu Tuan Raja. Dek naon? Saya rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu kadieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, nu edan jadi gatuh aing mau ngomong kumaha edan cieunan. Sampaikan tino edan kan itu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah mangke Tuan.
Kiai Abu lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tutuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah cenah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana siapa teh apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasupkeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jang ngeunahanan dibuyan cakna nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa urang mah minta rada kebelan bae dibuyina cakna teh sial-sial teh cak tuan raja sugan teh nyeri dibui horeng ngeunaheun aya mah kieu bae nu mentek dibui ge lain sabui-buina aing mentek nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah eueuh naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon berat kos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejengan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah teu boga rasa diri mulya teu boga rasa diri agung teu boga rasa diri aya geus panghina-hinana panglemah-lemahna pangrudin-rudina di dunia tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali kula nek guguru atuh ka anjeun atuh eueuh masalah dek guguru mah ngan kudu kaluar ti istana dek siap kula dek kaluar ti istana ulah siap-siap kudu bebeneran bener karak kaluar istana dibikeun kerajaan dibikeun kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji calana hiji serba hiji teu meunang make kendaraan lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nu bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakara dirinya seetik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara ku jelema kuari mah di kota teh diome teu nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas geus nyahoeun Abu Nawas ge makom demi makom geus dilaksanakeun cak Abu Nawas wahai Raja Harun Ar-Rasyid kuari kudu jadi raja deui ieu naonan raja deui pimpin umat lamun umat tadi pimpin ieu bahaya anjeun mah boga wewenang anjeun mah boga wilayah anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat
nah pingpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja jadi raja deui jadi harus ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Darga Harun Rasid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mingkin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kena jadi raja, bohedo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener. Moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha atuh ka dituna tuh, sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha. Boro-boro jadi lurah, jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh ya. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi ini eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng, ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad di Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Dideuleu ku mata zahir, dideuleu ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih. Geus bener-bener lillah segala rupana magahan ngajina lillah. Berjamaahna lillah kadatangan tamuuna terus lillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri. Bagus. Datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ke waktu dahar sore. Kitu dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dideuleu ku Habib murid. Hampura guru. Ulah. Kek dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedengkeun Ki Hasan Basri teh 2an deui mawa batur, jadi 3an di dinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunana kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikin kabeh. Oh ya mama ni lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basri nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai. Iya tadi urang geus gahayal dahar. Tiisuk geus dahar. Pas dek dahar kunaon dibikeunan kabeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya. Pancen cak kiai tadi
diimahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotongnya na sapotong, ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu cek ya. Itu dihormat urang nu geus puguh, dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basri kieu. Aing ge can kaarti cek. Hasan Basri teh wali gede. Aing ge can kaarti cek. Tapi ku aing dileuleung nya teh wali. Geus pokona mah teu misleuk bae teh murid aing teh geus jagat jadi wali cek. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek. Teu kaarti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya tiluan dibere kabeh atuh seuserian. Wah hehe bose tuh cak baturna. Nu disuguhan urang nu dahar nyana. Pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngicen ka harti. Tetep ngicen ka harti. Jol beta Ki Habib teh datang di hari. Emang teu dalahar cek. Canda-canda ke dahar naon kayu di dahar ngantu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari boga panyakit teh cager cek manehna tak ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hasan Basri tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib datek sedangkeun nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pan tiluan pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikeun kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basri kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu matak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus ka ambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta matak kieu Hasan Basri beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeuk ku anjeun teh rahasiana naon sakali ditanya 2 kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama tah jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting elmuna saadang-adang moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ikir ka belah dieuna makin cinta karena dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa karena dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lah deui
datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ganu asli Allah nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan jana anu nyaetkeun jana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik yalah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun sebab kufur di alam dunia siksa itu jadi mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayu urang lalaunan mantapkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu kuari natalan usum tahun baruan milu tahun baruan lamun ngan sakadar lu natalan jeung tahun baruan doang Kristen doang mal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji tanya lagi milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang ngagejeburuskeun urang ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah jeung teu aya tabati ditunana natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu jeung natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa pasti tahlilan pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge urang kuari katipu nyana natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet Puncak macet Cianjur macet Sukabumi macet ieu pan lamun Kristen doang moal macet berarti budayanya ieu geus merambah ka urang naudzubillah min zalik wa min zalik nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus laleungit pamajikanana beneran lain lalagaan ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan geus diboking nya meureun ku Korea ku bule ya Allah gua lagi milu prihatin ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha anu boga anak 2 anu boga anak 3 anu geus boga anak aya nu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga-boga anak laleungit coba ieu kira ge beres tahun baru maruncul deui periksa coba papalangkakan anak gua coba ngagedean tan teh coba ieu Masya Allah baheula mah urang ngadenge tahun baru ngadenge natalan teh di kota kuari maka urang ieu kakara kos kikieu kieu tahun berikutna sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarrun beki goreng beki cilaka urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang Masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki aki geus heset teu bisa nonton TV kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari mah TV dibawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya mopo ka Gusti Allah ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deui kumaha kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa sarua kiai jeung lain kiai batur ngeridit nyana leuwih hebat ngeriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5
berarti cinta dunia luar biasa ngelempeng-lempeng dengan nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di dia perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang, dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, deuk mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram, MUI make label halal halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nu kos kara itu, ieu teh aya campuran-campuran barang haram. Ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Endeu kumaha geubah kahareupna ieu. Ieu geus carita teori iwati urang mun tayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti saabad. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dari ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ka Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna rarame-na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Henteu paham, lu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jero mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwal ti kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama, maknya orok di berondong drat, naon salahna. Maknya ibu-ibu di berondong drat, naon salahna. Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh. Agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir iya Mekah jeung Madinah. 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu. Carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu. Carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari mah. Cangkareng. Aya isin ngadengeun nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Brak ngarana teh ya. Ya Allah, teu pantes jasa.
tugimin. Ingat ka MZ pisan da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangenaheun jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal keluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, Sarwa, Baghdad. Kuburan-kuburanna masih araya kene, aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turunan. Urang mah kadi zaman harita mah encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar tah kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu le pohara Indonesia teh pohara Islam no pang loba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang ziarah. Menang sae eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah beh zararah, penting mah zarah beh salat gitu. Timbal pa gede-gede, oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres. Indit, kegeus tiis datang deui. Rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil. Para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana, sehingga urang kabehaen ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.